saurang putri salju anu gelis pisan. Kulitna bodas kawas salju, bibirna beureum kawas getih, jeung buluna hideung legam. Kusabab kitu anjeunna dingaranan putri salju. Nanging indung tirina nyaeta ratu sok sirek karna kaindahan putri salju. Unggal poe ratu nanya ka kaca ajaibna. Kaca ajaib di tembok, saha nu panggelis di ieu negeri? Kacana ngajawab, anjeun gelis ratu, tapi putri salju leuwih gelis tibatan anjeun. Ratu kacida ambekna. Anjeunna ngutus saarang pamburu pikeun maehan putri salju di leuweung. Pamburu nyadak putri ka leuweung pikeun ngalaksanakeun misi ti ratu. Tapi pamburu ngarasa hanjangga teras ngantepkeun anjeunna kabur. Putri salju lumpat nepi ka manggihan hiji imah leutik. Eta imah teh dipamilik ku 7 kurcaci bageur. Maranehan ngidinan putri salju cicing di dinya, asal anjeunna daek ngajaga imah. Tapi ratu tetep wae hayang ngalawitkeun putri salju. Anjeunna nyamar jadi nini-nini. Tuluy meureuh apel nu aya racun. Putri salju nu polos narima apel eta. Teras langsung ting sareureban kawas henteu boga nyawa. Kurcaci sedih pisan tuluy nempatkeun anjeunna dina peutik kaca. Nepi ka hiji mangsa aya saurang pangeran datang. Ningali putri salju, anjeunna kacida kagum. Teras nyieum kalawan lemes. Kumun jijat kutukanna pegat, putri salju hudang deui. Tungtungna putri salju jeung pangeran nikah jeung hirup bagja salawasna. Dengkeun ratu nu jahat meunang hukuman tina kalakuanna.